أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mundinin wa qa'ilil birril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabil hadina muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Hadratil muhtaramin, dina kesempatan ayeuna orang ngabahas tentang di adawat syaitan, musuh orang di alam dunia tak aya dengan hijinya ta setan. Setan musuh orang anu bungkelek, setan nu dohir, setan anu batin, eta teh mangrupikeun musuh urang sadayana. Yajibu 'alal mu'min ayuhibbal ulama wasulaha wa yulazima majalisatahum wa yas'ala ma la budda lahu yata'idha bi nasihatihim wa yajtaniba al-a'mal al-qabihah wa yattakhidha syaitan aduwan. Wajib pikeun jalmi anu iman ka Allah, mika cinta ka para alim ulama, mika cinta ka jalmi-jalmi soleh. Mesti pikeun jalmi anu iman mah sasarengan aya di majlis aranjeunna. Jeung pikeun jalmi iman mah kedah tiasa naroskeun perkara-perkara anu mesti ka urang. Mun teh mah bodoh, urang mah kedah bodoh lain bodoh katotoloyo, tapi bodoh alewo. Kudu bisa nanyakeun ka jalmi-jalmi anu soleh, ka para alim ulama. Dina pada umumna jelema datang ka jalmi anu soleh teh lain naroskeun masalah hukum, tapi tetap dina umumna masalah-masalah hadiah dunia. Padahal urang sumping ka ulama ka jalmi nu ngartos kadah nyungkeun teh nu paling utami masalah hukum nalika urang melaksanakeun amaliyah di alam dunia perjogi bimbingan para alim ulama. Wa yata'idha min nasihatihim, jeung urang kedah nampi kana nasihat-nasihat para alim ulama, jeung urang tiara ngajauhan kana amal-amal anu awon. Anu salajengna wa yatakhidha syaitan aduwan, jalmi anu mukmin kudu ngajadikeun setan musuhna. Jadi di alam dunia ieu musuh jalmi anu iman mah mung hiji nya teh setan. Teh deui jalmi anu musuh jalmi mukmin iwalti jalmi anu iwalti setan. Kudu sakitu urang sadayana dah terang kumarin setan teh musuh urang sadayana. Maka dia disadarkeun wa'lam inna misal qalbi
hisnun wa syaitan aduun yurida ayyadukula al-hisna fayumlikuhu wa yastawla alaihi wa la yaqidu ala hibdil hisni min aduwi illa bihirasatil abwabil hisni wa madakhiluhu wa madi'at wa la qadara ala hirasa ababi malayatiha. Hanyakeun ku anjeun perumpamaan HTT eta perumpamaan tameng bisa ngajaga sana segala godaan setan. Ari setan teh eta teh musuh urang. Setan musuh urang ngagoda ka urang ngalangkungan hate urang. Kumaha carana setan hayang asup ngagoda urang nyata setan asupan kana tameng urang. Setan kudu bisa ngamiliki tameng urang, hate urang. Setan kudu bisa menguasai hate urang. Jadi hate urang lamun geus dikuasai ka setan, maka kabehna anggota badan urang di bawah bimbingan setan. Nabawi urang kedah biasa ngajaga kana hate urang tina godaan setan. Moal bisa urang ngajaga kana eta tameng tina musuh, kajabi urang bisa ngajaga kana panto-pantona. Panto nu matak asupna setan kana hate kana tameng eta urang sadayana. Wala qadara ala hirasati abam wala yadiha, jeung moal mampu jami kana nguasai panto-pantona, kajabi jami nu teu apal kana panto-pantona asupna setan. Fahimayatul qalbi an waswasati syaitan wajibun wa huwa fardhu ain ala kulli mukallafin wa ma la yatawassalu ilal wajib illa bihi fa huwa wajib wa la yatawassalu ila dafi syaitan illa bi madakhilahu fasarat ma'rifatu madakhiluhu wajibatun. Ari ngajaga hate tina goda setan teh hukumna wajib. Fardu ain pikeun sakabeh jalmi nu kataklif anu terbebenah hukum kana tiasa ngajaga hatena, kana ngajaga hate tina goda setan. Sabab perkara anu teu nu jadi cokang lantaran kana hiji kawajiban, maka eta teh perkara teh jadi wajib. Urang wajib ngajaga hate tina goda setan, berarti urang kudu apal tempat-tempat asupna setan kana hate, urang kudu apal. Bisi hate urang bisa digoyahkeun ku setan, maka nyahona kana tempat-tempat asupna setan kana hate urang eta teh hukumna teh wajib. Wa abwabu sifatul abdi kasirah, jeung pirang-pirang pantona sifat-sifatna setan bisa supaya hamba teh seueur pisan. Nembe urang kedah terang, urang teh digoda ku setan atanapi henteu. Tingali panto-pantona nu matak ngasupkeun setan, asupna setan kana awak urang kana hate urang. Seueur pisan di dieu disebutkeun minha al-ghadab wa syahwat. Fa innal ghadaba qala aqli wa dawal aqlu hajama jundu syaitan mahma ghadabal insan laiba syaitan kama yal'abu sabi bil kurah. Nu kahiji setan bisa asupkan hati urang sabab urang mukut ka amek jeung syahwat. Jadi syahwat jeung ka amek teh eta teh tempat asupna setan. Nalika urang ambek, nalika urang ngagu kana syahwat, maka hilang akal urang, lemah akal urang. Di mana lemah akal urang, setan asup kana awak urang, kana hate urang. Jalmi keur ambek mah asa bener wae, tapi nalika sadar kaduhung pasea suami sareng istri babetkeun piring, babetkeun gelas, alungkeun TV, pupuskeun TV jeung sagala rupana. Keur ambek mah sangeunahna, tapi nalika sadar piring kudu meuli deui,
gelas kedah meser deui sagala kedah digentosan deui geus sadar sama gaul akli ikrah hilang akal sehatna lamun keur ambek nyaga orang jalmi anu mukmin ulah gerede ambek ulah nganggo kana syahwat nalika urang nganggo kana syahwat ka istri hilang akal sehatna syahwat kana dunya hilang akal sehatna menudang korupsi tesakalik jalur terus cekak tapi masih kena hayang korupsi sabab nganggo kana syahwatna itu maka hilang akalna setan ngagoda kana akal kana syahwat sareng kana kaambek teh yal amusabi bil kerah kama yal amusabi bil kerah seperti mempermainkeunana hiji murangkali dipermainkan ku jalmi nu dewasa ku anu dipasihan bola resepkeun eta murangkali kana bola teh kana bola setan teh kitu kumaha carana goda jelema teh dibere ka ambek dibere syahwatna eta bisa asup setan. Wa qad dzakara anna ba'dal awliya qala iblis arini kaifa tala'aba min adam qala akhduhu indal ghadab wa indal hawa. Sapali para awliya Allah nyeroskeun ka iblis. Biasa mukalama sareng iblis para awliya Allah teh. Naroskeun kumaha cara-carana anjeun mempermain bejakeun ka kami kumaha cara anjeun bisa nggoda anak Adam. Kumaha iblis abdi bisa goda ka anak Adam teh abdi mere ka anak Adam rasa ambek jeung bisa ngagukuna hawa nafsuna kana syahwatna enten ga amal sareng syahwat teh eta teh tempat asupna setan kana hati urang eta nomor kahiji. Nomor kadua wa min al hasad wal hirsu nyaeta anu nomor kadua tempatna asupna setan kana hati urang teh nyaeta hasad sareng hirsu. Ari hasad teh tamanna ala zawali nikmat lain. Ari hirsu nyaeta kakademes. Lamun hasud mah mikahayang nikmat anu aya di batur teh tepikeun ka leungit hasud. Urang gaduh nikmat, batur boga nikmat sami. Mung nikmat anu di batur kudu ka urang we. Dina pada umumna hasud mah salepel. Lamun tukang dagang jeung tukang dagang deui. Lamun tukang tani jeung tukang tani deui. Lamun tukang nukakan tukang pejabat jeung pejabat deui. Orang kantoran jeung orang kantoran deui. Anu ngartos jeung ngartos deui eta teh hasudna teh. Enten salepel al-hirsu teh moal mungkin ayeuna tukang dagang ka tukang anu ngantor moal mungkin pasti anu salepel deui eta teh digoda ku setan mikahayang leungit nikmat nu aya di batur padahal urang geus boga nikmat tapi setan ngagoda orang ulah aya nikmat di batur kudu jang urang kan lamun urang dihasud ku batur urang kudu nganuhunkeun sabab rizqul hasid fil mahsud rezeki anu ngahasud dijamin dia hasud. Lamun urang ngahasud batur maka rezeki urang dibikeun ka batur. Eta urang kae ngahasud batur teh. Setan ngasupkeun kana diri urang sifat hasud kana hate urang. Eta teh tempat asupna setan. Wal hirsu. Sareng kademes. Kademes teh di mana urang gaduh nikmat hiji hayang dua. Modal monyet dibere cau leungeun ka tuhuna. Terus diberi cau deui leungeun kencana dibawa deui diberi cau leukat suku katuhuna da bisa mawa monyet mah dibawa ku suku katuhu diberi cau deui suku kencana dibawa suku kenca eta leungeunna dua geus nyekel suku dua geus nyekel sumutna masih keneh can nyekel eta sumutna diberi keneh masih keneh diuapkeun eta hirsu. Asupna setan teh kana panyakit hirsu nalika urang dina hate urang geus boga nikmat hayang tambah deui nikmat hayang tambah nikmat terus jelema moal sabar moal tamat boga dunia kajabi di mana bahamna geus di olan taneuh nembe kana beres anu salajengna wa minha asyabu minat ta'am wa in kana halalan sofian faina syabbi qawi syahwat
anu salajengna tempatna asupna setan kana awak kana hate urang teh nyata pasyabung syabu teh hartosna wareg tina tuangeun sok sanajan tuangeun anu halal tos tangtos tuangeun anu haram mah setan asupna kadinya kullu man nabata mil haram pannar aulabi setiap perkara anu haram maka neraka pasti setan asup karena tuangan anu haram ieu mah tuangan anu halal di mana dituangna langkung tina biasa nyatanya kayan wareg maka eta astupat asupna setan sabab setan teh sabab wareg teh nuatan kana syahwat ari setan asup kana syahwat bawi urang tuang urang ngaleut tong wareg teh saala kadarna tiasa niatkeun urang ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna tempatna asupna setan teh wa minha hubbut tazyin minal inas wasiyab wadar resep gindingan istri resep gindingan resep nganggo acuh resep bangun bumi nareka-reka ada goda setan akhirna timbul dina diri urang hayang pamer hayang ria timbul penyakit hate tah setan asup kana dinya kana hubbut tazyin resep gindingan wa minha aqama pinnas diantawisna deui cenah tempatna asup setan kana diri urang teh aqama pinnas toma pinnas mika hayang toma teh hartosna teh mika hayang kabatur percaya ka manusia percaya kana nikmat nu aya di manusia hayang nikmat anu di manusia toma urang henteu kenging di mana-mana di piwarang hijami tong aya toma hayang diburuhan kadang kawis urang di mana-mana aya kegiatan-kegiatan keagamaan sok ka emu teh ngamplok henteu dibasihan atos henteu tungtungna manaon mudah-mudahan tah tas aya mudah-mudahan dina hate urang maka di dinya timbul toma buleun heula niat urang ikhlas rek dipasihan jeung teu eta urusan Allah janten lamun dipasihan eta alhamdulillah lamun henteu oge eta mah mangrupikeun hiji kali nikmat ti awalnya ta urang paratos ngalaksanakeun niat kal ikhlas toma ka papada manusia anu salajengna asupna setan teh wa minna al ajalah atawa tasebut fil umur nyata setan sok dina hiji perkara teh sok hayang gagancangan nyieun sagala rupa teh hayang buru-buru beres eta ti setan janten ari urang mah jalmi anu mukmin di mana mindamal hiji perkara teh kadah musyawarah heula kadah aya ikhtiar heula istikharah heula henteu gagancangan heula rek naos kada istikharah heula rek bangun bumi kada istikharah heula rek nikah kada istikharah heula henteu sembarangan ti setan mah hayang buru-buru gancangan lahirna mah nalika gancangan urang jadi kaduhung dan al ajalah minasyaiton ada gancangan teh tina ti setan kajabi ajalah anu teu setan nyata ajalah gancangan nguburkeun mayit sareng nikahkeun budak parawan teras mayar hutang tah kamu kudu gagancangan justru namun salian teh eta mah teu kenging gagancangan gitu wa minha ad-darahim wad danari wa asnafil amwal minal urudi wad dawam wal iqam diantawisna tempat asupna setan di mana urang seueur harta di mana sareng dinar sareng dirham seueur pirang-pirang harta seueur tatanen seueur ternak urang sadayana nalika urang ngarasa bangga kulantaran harta urang di dinya tempat asupna setan gitu saya sartosna urang ulah gaduh harta tapi kade nalika urang gaduh harta di dinya setan bisa asup sabab nalika seueur harta urang sadayana di dinya timbul rasa takabur ngerasa urang panggung karena lahirna sifat setan aya dina diri urang anu salajengna wa minha al bukhlu wal khauful faqri di antawisna deui asupna setan teh nalika urang ngagaduhan sifat bukhlu teh hartosna pedit
wa khoful fakri sieun fakir gitu. Bukhlu nalika urang ngaduan sifat pedit eta setan asup. Al bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Jami pedit moal asup ka surga sok sanajan jami zuhud ahli ibadah. Jadi wa as-sakhi qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Jami bageur caket ka Allah, caket ka manusia, caket ka surga, jauh di neraka. Tapi sabalikna wal bakhil ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Jami pedit mah jauh di Allah, jauh di manusia, jauh di surga, deket kana neraka. Tapi urang sadayana dibiasakeun kedah bagiran, kedah sakhi ulah pedit. Sebab jami pedit mah al bakhil jami pedit la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Moal pasula sanaos eta jeung pedit teh ahli ibadah, zuhud. Wa minha at-ta'assub lil madahib wal ahwa. Nu salajengna anu tiasa asupna setan teh ta'assub. Agaduhan sifat asubiyah, sifat fanatik buta karena madhab. Orang wajib bermadhab, orang wajib mengikuti salah satu paham ulama. Sebab orang terkenal sareng Kanjeng Rasul, tebih sareng Kanjeng Rasul, orang tebih dari sahabat, orang tebih dari tabi'in, orang terang kana hukum, orang teh di para alim ulama. Tah para ulama mujtahid anu nyepeng salah sabeus madhab, aya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad Hambali. Tah eta teh nurupikeun perjalanan urang kangge sanad ilmu urang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi urang teh kenging fanatik, atau fanatik teh di mana urang geus aya di satu madhab, ulah nyalahkeun kana madhab anu sanes ngarasa urang pang benerna. Sadayana alumal madhab teh eta ijtihad aranjeunna berdasarkan ilmu aranjeunna. Urang nyandak salah sawios madhab para alim ulama ngarasa bener nu akhirna nyalahkeun batur. Tapi urang diajar bener. Hayang diajar bener nyata kumajalankeun ngiring ka salah satuna pendapat eta madhab para alim ulama dengan syarat urang ulah ngalepatkeun anu sanes. Imam Malik laras, Imam Hanafi laras, Imam Syafi'i laras, Imam Ahmad laras. Lamun urang hayang bade ka Jakarta, rek naik bus heug, rek naik kereta api heug, rek naik mobil kol heug, rek mobil ferry mangga teu diulahkeun, nu penting nepi ka Jakarta. Tapi teu sakedik jalmi geus numpak kendaraan, dina kendaraan sini jebian. Tah eta lepat mah kitu. Silakan naik bus jeep dan nepi ka Jakarta. Rek naik mobil ferry nepi ka Jakarta, rek nepi kereta api nepi ka Jakarta, ngan dina kereta dina kendaraan ulah sini jebian, ulah parasea. Ayeuna urang rek nyana Imam Malik mangga, Imam Hanafi mangga, Imam Syafi'i mangga, Imam Ahmad mangga, tapi kade ulah nyalahkeun batur. Ieu nu paling abot teh, ngarasa diri bener, ngarasa diri ahli surga, batur salah. Sadedek di arajat ijtihad berdasarkan keilmuan para alim ulama. Anu salajengna nu matak asupna setan kana hate urang teh suudzon bil muslimin, nyata goreng sangka ka paparan muslim. Kadah dijaga pisan urang goreng sangka pada muslim, kadah husnudzon sae sangka heula. Ya, nalika urang sae sangka kanu sanes tapi dina kaayan urang sadana kadah hati-hati, tetep kadah hati-hati. Ulah suudzon teu kok ninggal jalmi jangkung gede kumis sabaplang terus ada teh penjahat santam tuh. Bisa jadi jalmi nu biasa-biasa anu lemah lembut eta terjadi bangsa santam tuh. Ulah bakal suudzon, tapi urang payungkeun husnudzon, tapi lamun san kena urang kadah hati-hati. Nyanak sapudua. Dan numawi di dieu disebutkeun tempat-tempat asupna setan. Nembe urang sadayana kade urang tiasa kagoda ku setan, setan teh musuh urang sadayana. Musuh urang mun hiji-hijina, teu aya musuh urang di alam nyatuan setan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala diraksa tina gogoda setan anu nimbakeun akibatkeun kana katalangsan urang di alam dunya jeung ka akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.